Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Wal hadithu tsani. Sareng ari hadits anu kadua ajaza eta parantos ngaijazah nika abdi bihi kana itu hadithu tsani. Saha al-alamatu sayyidu Ahmadul Mursafi Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misriyu anu bangsa Mesir ba'da an ajaza dina sabada yen parantos ngaijazah nika abdi bihi kana itu hadithu tsani saha as-sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'iyyu anu bangsa Syafi'i madhabna an masyayikhihi katampi ti pirang-pirang guruna Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat musalsalan bil awwaliyati barina anu nepi ka perawi pertama ila Abdillah ibni Amrin ibnil Asi dugi ka Abdullah bin Amr bin As anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kangjeng Nabi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kana hadits anu neme ar-rahimuna ari jalmi anu asihan yarhamu eta ngasihi hum ka itu rohimun saha ar-rahmanu zat anu maha pengasih tabaraka maha suci rahman wa ta'ala sareng maha luhur rahman irhamu kudu ngasihi maraneh kabeh man ka makhluk fil ardi tetep itu man di bumi yarham maka bakal ngasihi kum kamaraneh kabeh saha man zat fis samai di langit. Wal makna sareng ari maknana ar-rahimuna eta ari jalma anu asihan liman ka makhluk fil ardi di bumi min adamiyin nyatana kalangan anak Adam manusia wahayawanin sareng hewan lam yukmar anu teu diparentah itu kullun min adamiyin wahayawanin biqatlihi kana dibunuhna bil ihsani kalawan gawe kahadean ilaihim ka itu mangfil ardi yuhsin maka bakal gawe kahadean sa'ar rahmanu zat anu maha asih ilaihim ka itu rohimun irhamu kudu asihan maraneh kabeh man ka makhluk tastatiuna kawasa maraneh kabeh antarhamu kana yen ngasihi maraneh kabeh hu ka itu man min asnafi makhluqatihi ti pirang-pirang kelompok makhluk-makhlukna Allah ta'ala mahaluhur Allah walau sareng sanaos kabuktosan itu man guairo akilin eta nu teu berakal bisa pakoti kalawan nyaah dedeuh alaihim ka itu man wa du'a ukum sareng ari ngaduakeun maraneh kabeh lahum ka itu man fil ardi birrahmati ku kanyaah ku kaasih wal maghfirati sareng panghampura yarhamu eta ngasihi kum kamaraneh kabeh saha al malaikatu malaikat wa mir rahmatihi sareng eta tetep tina rahmatna malaikat amatun ari anu walatra li ahli samai pikeun penduduk langit alladzina aranu hum ari itu alladzina aktsaru eta anu langkung seueur min ahlil ardi tibatan penduduk bumi walaya juzu sareng teu kenging li sakhsin pikeun hiji jalma naon ayat wa yen ngadoa itu sakhsin li jami'il muslimina pikeun sakabeh jalma-jalma muslim bi ghafri jami'i dzunubihim ku dihampura sakabeh pirang-pirang dosa na muslimin au yad wa atanapi ngadoa itu sahsin li fakirin pikeun jalma anu fakir binahwi miati dinarin ku umpama 100 dinar walaisa bari henteu lahu eta tetep pikeun itu fakir naon jihatun jalan keluar yata sahalu anu jadi enteng minha tina lantaran itu jihad sahadzalika itu fakir wa yaqulu jeung ngobrol itu sahsin hadza minar rahmati bil khalqi hadza ari ieu
ieu teh bisa kana dosa-dosa jalma muslimin atawa kafakiran jalma nu fakir. Minar rahmati eta tetep tina sebagian kanyaah bil kholqi ka makhluk. Nah, jadi lamun urang ngengkoh ngadoakeun ka jalma muslimin eje ngadoakeun duit jang jalma fakir heng nganyatakeun bahwa eta keadaan orang muslim nu berdosa jeung jalma fakir anu kokoro teh sebagai bentuk rahmat. Tah eta teh teu meunang. Naon pangna teu meunang? Li annahu karna sayaktosna itu ucapan mukhalifun eta anu nyulayaan bertentangan linususi syar'i kana pirang-pirang nas syariat. Intaha. Ru'ya diimpenkeun sa Al-Ghazali Imam Ghazali finaumi dina impenan. Fakila teras dicarioskeun lahu ka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ma fa'alallahu bika lafad ma fa'alallahu bika. Ma ari naon perkara fa'ala eta midamel saha Allahu Gusti Allah bika ka anjeun. Faqala teras ngawaler Imam Al-Ghazali au qafani baina yadaihi au qafa nempatkeun Allah ni ka abdi baina yadaihi di sandingeunana. Hartosna Imam Ghazali teh ditempatkeun di sandingeun Allah berarti jadi jalma anu bagja. Waqala sareng ngadawuh Allah li ka abdi bima qaddamta alayya kana lafad bima qaddamta alayya. Bima kusabab naon perkara qaddamta datang anjeun alayya ka kaula. Fasirtu teras janten abdi adzkuru eta emut abdi amali kana pirang-pirang amal abdi. Faqala teras ngadawuh Allah lam aqbalha wa innama qabiltu minka dzata yaumin ilaih kana dawuhan anu neme. Lam aqbal teu narima kaula ha kana itu amal wa innama qabiltu jeung pasti wungkul narima kaula minka ti anjeun dzata yaumin dina hiji poe nazalat turun naon dubabatun hiji laleur ala midadi kolamika kana tinta pena anjeun litasruba kana yen rek nginum itu laleur minhu tina itu tinta kolam anjeun wa anta bari ari anjeun tak tubu eta keur nulis anjeun fatarokta tuluy ninggalkeun anjeun alkitabata kana nulis hatta akhodta sehingga yen nyokot anjeun haddoha kana bagiana itu dubabah rahmatan karena mika welas mika nyaah mika asih biha kana itu dubabah. Thumma qala salajengna ngadawuh Allah ta'ala mahruhur Allah umdu kudu nyirian maraneh kabeh malaikat atawa kudu nempatkeun maraneh malaikat bi abdi ka hamba abdi anu ieu nyatana Imam Ghazali ilal jannati ka surga. Wa fi qaulihi sareng eta tetep dina dawuhana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarhamkum tegasna lafaz yarhamkum riwayatani ari dua riwayat. Al jazmu tegasna kahiji dibaca jazm dibaca yarhamkum. Ala annahu baina tetep sayaktosna itu yarhamkum jawabul amri eta jadi jawab bil amar nyatana jawab irhamu man fil ardi. Warafu sareng dibaca rofa dibaca yarhamukum. Ala annahu barina tetep sayaktosna itu yarhamukum jumlatun du'aiyatun eta jadi jumlah doa. Wahwa sareng ari itu rofa aula eta nu langkung utami. Naon pangna leuwih utami li anna du'aahu karna sayaktosna doana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam goiru mardudin eta anu moal mantak ditolak. Wa min asbabi husnil khotimati sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang sabab maut husnul khotimah al muwadzabatu ari ngalanggengkeun ala hadza du'ai kana ieu doa. Mana doana teh? Wa huwa sareng ari itu dzat doa
Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nun Gusti akrim mugi ngamuliakeun Gusti hadhil ummatal muhammadiyata ka ieu umatna Kangjeng Nabi Muhammad bijamili awaidika ku kasaean pirang-pirang jalmi nu kembali ka Gusti fid daraini di dunia sareng di akhirat ikroman kalawan ngamuliakeun liman nu tetep itu ikrom pikeun jalma ja'alta ngajantenkeun Gusti haka itu man min ummatihi ti umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu asbabi husnil khotimah sebab-sebab maut husnul khotimah al muwadhabatu ari ngalanggengkeun ala hadza duai kana ieu doa baina sunnati subhi di antara salat sunat subuh wa fardhihi sareng parduna subuh wa huwa sareng ari itu doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ilaih doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ilaih. Allahumma nun Gusti ighfir mugi ngahapunten Gusti li ummati sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti irham mugi ngarahmat Gusti ummata sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti ustur mugi nutupan Gusti ummata sayyidina Muhammad kana kalepatan umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti jubur mugi nambalan Gusti ummata sayyidina Muhammad kana kakurangana umat Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti aslih mugi ngadamaikeun Gusti ummata sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti afi mugi nyehatkeun Gusti sehat kalawan manfaat ummata sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti ihfad mugi ngajaga Gusti ummata sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma nun Gusti irham mugi ngarahmat Gusti ummata sayyidina Muhammad ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Rahmatan kalawan rahmat amatan anu sumarambah anu walatra ya rabbal alamin hidat anu ngurusan alam kabeh. Allahumma nun Gusti ighfir mugi ngahapunten Gusti li ummati sayyidina Muhammad kana kalepatan umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Magfiratan kalawan panghampura amatan anu walatra ya rabbal alamin hidat anu ngurusan alam kabeh. Allahumma nun Gusti farij mugi ngalapangkeun Gusti ngajembarkeun Gusti an ummati sayyidina Muhammad di umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Farjan kalawan kajembaran ajilan anu segera ya rabbal alamin hidat anu ngurusan alam kabeh. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu asbabu husnil khotimah mulazamatu hadza duai ari ngalanggengkeun kana ieu doa. Wa huwa sareng ari ti doa ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Doa anu leme. Ya rabba kulla syai'in he pangeran saban-saban perkara bikudrotika kalawan kekuasaan anjeun Gusti ala kulli syai'in atas saban-saban perkara ighfir mugi ngahapunten Gusti li ka abdi kulla syai'in kana saban-saban perkara kasalahan abdi wala tas'al sareng mugi henteu naros Gusti ni ka abdi angkuli syai'in tina saban-saban perkara wala tuhasib sareng mugi henteu ngahisab Gusti ni ka abdi fi kulli syai'in dina saban-saban perkara wa ati sareng mugi masihan Gusti ni ka abdi kulla syai'in kana saban-saban perkara. Babut thunai wa fihi thalathuna mau'idah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.